Wilujeng enjing, barudak kelas 1 sadayana, wilujeng enjing. Ayeuna basa Sunda dinten ieu lebet ka pangajaran 4. Bahasa Sunda hari ini masuk ke pelajaran 4. Ya, yuk kita simak video ini bebarengan ya. Disimaknya videonya diperhatikan. Disiapkeun oge buku bahasa Sunda, buku paketna. Engke kerjakeun bebarengan anu aya dina buku paketna. Yo, disiapkan juga buku bahasa Sunda yang buku paketnya. Ya, nanti kita akan mengerjakan bersama-sama, ada latihan yang ada di dalam buku paket. Ya, yuk sebelumnya coba diperhatikan dulu Miss mau menjelaskan tentang kulawarga. Ya, di pengajaran 4 ieu judulna pengajaranna temana kulawarga. Yo, kulawarga teh artina keluarga. Ya, kalau kulawarga itu keluarga. Bahasa Sundana kulawarga. Tah, yo ayeuna perhatikeun, tingali kana layar. Sekarang perhatiin, lihat ke layar. Yo semuanya lihat ke layar. Nanti di sini ada tentang silsilah keluarga. Silsilah keluarga tapi dalam bahasa Sunda. Kita arek diajar bebarengan silsilah keluarga make bahasa Sunda. Nya, cobi ditingali heula. Tah, di dieu aya tingali nu kaluhur, di luhur. Lihat semuanya di atas. Di sini ada silsilah keluarga make bahasa Sunda. Tingalinya. Aya aki. Nah, aki itu adalah kakek. Kakek dalam bahasa Sundanya adalah aki. Tuluy aya oge di dieu nini. Nini itu adalah nenek. Ya, jadi nenek dalam bahasa Sundanya adalah nini. Nah, terus aki jeung nini ieu gaduh putra, ya punya anak. Ya, nih punya anak. Anakna aya bapa jeung ibu. Ya, bapa jeung ibu anakna aya bapa jeung ibu nikah, terus aya oge di dieu mamang. Mamang itu artinya adalah paman. Paman, ya paman. Kalian tahu kan paman? Ya, paman itu adalah adik laki-laki, ibu atau ayah. Adik laki-laki, ibu atau ayah disebutnya paman. Dalam bahasa Sundanya adalah mamang. Terus ayah oge di dieu kalau adik perempuan ibu atau ayah disebutnya bibi. Bahasa Sundana ge sami bibi. Ya, terus di dieu bapak sareng ibuna nikah. Terus nikah, gaduh putra, punya anak. Anaknya ada 3. Ya, aya 3. Nu pertama ieu aya Raka atau Lanceuk. Raka atau Lanceuk itu artinya kakak. Ya, kakak. Tuluy aya Abdi. Abdi itu saya, jadi saya dalam bahasa Sundanya Abdi. Aya oge Rai atau Adi. Ya, Rai atau Adi itu adalah adik. Ya, jadi adik bahasa Sundanya Adi atau Rai. Nah, lalu Mamang sama Bibi ge gaduh putra. Gaduh putra punya anak. Nah, kalau kakak sepupu bahasa Sundana kapilanceuk. Kapilanceuk atau kapiraka. Itu kakak sepupu. Kalau misalnya ini kapirai, itu adalah adik sepupu atau kapi adik, itu juga sama adik sepupu ya. Yang penting kalian tahu aja ya di sini nih. Kalau misalnya kakek bahasa Sundana aki, kalau nenek nini, terus kalau paman mamang, bibi, terus kalau kakaknya di sini juga ada lanceuk, adik itu adik ya, itu tentang kulawarga dina bahasa Sunda. Ayeuna yuk lanjut, sadayana buka kaca
Lanjutnya, buka kaca 48. Cobi dibuka kaca 48. Ya, coba semuanya dibuka halaman 48. Didinya aya caritakan kulawarga Danu. Ayeuna Miss bade macakeun ya bacaan ieu. Yuk disimaknya kumis kengke diartikeun bahasa Indonesianya. Miss juga nanti akan artikan bahasa Indonesianya. Kulawarga Danu, keluarga Danu. Imah Danu sakaluarga di lembur Ciptaresmi. Jadi rumah Danu sekeluarga di kampung Ciptaresmi. Bapak Danu jadi polisi. Bapak Danu jadi polisi. Ibuna Danu guru. Ibunya Danu guru. Danu kelas hiji di SD Hegar Manah. Danu kelas 1 di SD Hegar Manah. Danu boga lanceuk hiji. Danu punya kakak 1. Ngaranna Dani. Namanya Dani. Sakolana di SMP Hegar Manah. Sekolahnya di SMP Hegar Manah kelas 7. Adina Danu ngaranna Dina. Adiknya, Adina itu adiknya Danu namanya Dina. Umur Dina kakarak 4 tahun. Umur Dina baru 4 tahun. Sakolana di PAUD. Sekolahnya di PAUD. Danu jeung dulurna alakur. Danu dan dulurna itu saudaranya pada akur. Tara kungsi parasea. Tidak. Tara itu tidak pernah, kungsi itu pernah berantem parasea. Salawasna tuhu selamanya taat ka ibu jeung bapana, ke ibu dan ayahnya. Nah, ieu caritaan tentang kulawarga Danu. Yuk, ayeuna tingali kaca 48, lihat halaman 49 yang sebelahnya kita mau isi. Ya, kita mau coba isi. Siapkan oke patlotnanya, siapkan juga pensilna. Lihat nu paling luhur, yang paling atas. Di mana imah keluarga Danu teh? Nah, ieu lembur Ciptasari. Yo, ditulis jawabannya. Jadi imahna teh di lembur Ciptaresmi. Ya, lembur Ciptaresmi. Ditulisnya. Terus anu B, sabaraha jumlah anggota keluarga Danu? Tadi sabaraha aya ibu, bapak, Danu, lanceukna, kakaknya, terus adina, aya 5. Ditulis engke anu B jawabanna 5. Ayeuna teras anu C. Saha anu jadi polisi? Tadi nu jadi polisi teh saha? Bapak Danu, nya bapana Danu, ayahnya Danu. Ditulis oke jawabannya anu C. Lanjut deui anu D. Jadi naon ibuna Danu? Tadi ibuna Danu jadi guru. Ya, terus anu E. Saha ngaran lanceuk jeung adi Danu? Tadi lanceukna ngaranna Dani, adina Dina. Ya, so engke Miss lanjut heulanya engke pami atos merhatikeun nyimak engke disalin nya engke di pause heula videona terus disalin jawabanna nya. Ayeuna nu tilu heulanya ngalengkepan kalimah. Danu kelas 1 di SD Hegar Manah. Nah, umur Dina kakarak, umur adiknya Danu, umur adina Danu tadi kakarak 4 tahun.
Danu sakolana di mana? Di SD Hegar mana. Danu jeung dulurna, tadi Danu jeung dulurna pada akur. Salawasna, salawasnya itu selamanya. Tuhu itu tadi taat ya, taat ke ibu jeung bapana. Ayeuna ieu di pause heula we nya. Oke. Di pause dulu, diberhentiin dulu videonya, terus kalian salin ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai menyalin, nanti di play lagi videonya ya. Atos nyalina, tah ayeuna lanjut teh nya. Ayeuna urang baca heula kecap di handap ieu. Kita baca kata di bawah ini babarengannya. Anu pertama, yuk ucapkan babarengan jeung Miss Shanita. Nyatet. Nyatet. Ya, nyatet itu mencatat ya, mencatat bahasa Sundana nyatet. Bacana bukan nyatet ya, lihat E-nya nggak pakai curok, nggak ada curoknya, jadi dibacana nyatet. Lanjut deui, anu kadua nyeri. Nyeri. Ya, nyeri itu artinya sakit. Tuh, nu katilu nyoba. Nyoba. Lanjut tuh kaopat, nyumput. Nyumput. Ya, nyumput itu ngumpet ya. Yo, ayeuna lanjut deui. Lanjut deui baca kecap di handap ieu. Cobi. Yuk, ieu na make curug ya. Ieu nyeos. Nyeos dibacanya ya, kalau pakai curug nya pada curugnya bacanya nyeos. Nyeos itu artinya memadamkan api dengan air ya, jadi bahasa Sundanya memadamkan api dengan air itu adalah nyeos. Lanjut di ngeka. Ngeka itu membersihkan badan tapi tidak mandi, hanya menggunakan handuk basah, itu ngeka. Ngeka. Lanjut nyaah. Nyaah. Nyaah itu sayang. Aya nyaeur. Nyaeur itu adalah menutup kolam yang isinya air dengan tanah. Itu bahasa Sundanya nyaeur. Nah, ayeuna cobi lanjut deui dibuka sadayana kaca 53. Semuanya dibuka halaman 53. Sekarang kita mau baca. Yuk baca bersama-sama ya. Ini judulnya ngabaresihan buruan. Yuk baca lalaunan sareng Miss ya. Baca pelan-pelan sama Miss ya. 1, 2, 3. Ngaberesihan buruan. Ibu, bapak, jeung neni beberesih di buruan. Bapak nutuhan tangkal jambu. Ibu sapu. Neni nyebor ke kembangan. Buruan imah neni jadi resik. Nah, iya caritana tentang ngaberesihan buruan. Buruan itu adalah halaman ya. Jadi ngebersihin halaman. Katanya di sini ada ibu, ayah, dan neni sedang membersihkan halaman rumah. Kalau bapak nutuhan tangkal jambu. Nutuhan tangkal jambu itu artinya ngebersihin, motong-motong akar yang sudah kering, daun-daun yang sudah kering ya dari pohon jambu. Kalau ibu sapu-sapu, kalau neninya itu nyebor ke kembangan. Nyebor itu artinya menyiram ya, menyiram bunga. Nah, terus buruan imah neni jadi resik. Jadi halaman rumah neni jadi resik. Sekarang nih coba kita kerjakan halaman 54. Dibuka dibalik halaman 54. Di dia tinggali ibu, bapak, jeung titik-titik beberesih di buruan. Jeung sama siapa tadi? Ibu, bapak, dan neni. Ya, yang lagi bersih di buruan itu neni. Tuluy anu B. Bapak titik-titik tangkal jambu. Tadi bapaknya ngapain? Tadi nutuhan.
nutuhan tangkal jambu, ya lagi motong ngebersihin tangkal jambu. Ibu, kalau ibu tadi sapu, ya kalau ibu tadi nyapu. Tuluy, neni ngebor, tadi neni nyiram bunga bahasa Sundanya kekembangan. Ya, nu buruan emeh neni jadi resik tadinya. Oke. Video ieu engke di-pause oge nya, ditulis heula, diberhentiin dulu nanti videonya, kalian tulis, nanti kalau sudah selesai, nanti semua yang sudah kalian tulis nanti difotoin, difotokan, lalu nanti dikirim ke Google Classroom Bahasa Sunda ya, paling lambat hari ini jam 2. Oke, mau sakieu heula nya pengajaran Bahasa Sunda dinten ieu ti Miss Yunita. Cuma segini dulu ya pelajaran Bahasa Sunda hari ini, Miss Yunita. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.